Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Aya rombongan urang Parisi jeung urang Saduki nemonan ka Yesus rek ngadoja. Marentah sangkan anjeunna ngadamel keajaiban, geusan ngabuktikeun yen anjeunna asal ti Allah. Tapi waler Yesus, lamun panon poe surup di langit aya layung, ceuk aranjeun rek hade poe. Langit mani ngempur. Lamun isuk-isuk haleungheum, ceuk aranjeun rek hujan, langit reueuk haleungheum. Aranjeun bisa naksir hade gorengna poe, nenjo kaayaan langit. Tapi teu barisa nangenan tanda-tanda zaman kiwari. Jarahat, daroraka, jelema-jelema zaman kiwari teh. Aranjeun marentah keajaiban. Taya nu pantes dibikeun salian ti keajaiban anu kaalaman ku Nabi Yunus. Geus kitu, eta urang Parisi jeung urang Saduki teh dikantun. Sanggeus narepi ka pentas talaga beulah ditu, murid-murid kakara inget yen teu marawar roti. Saur Yesus, "Kade, maraneh kudu ati-ati ku ragi urang Parisi jeung urang Saduki." Ari cek murid-murid kapada baturna, saurna kitu teh sabab urang teu boga roti. Yesus uningaeun kanu keur diomongkeun ku maranehna, tuluy ngalahir. Kunaon ngaromong teu boga roti? Kacida kurangna kapercayaan maraneh teh. Teu ngalarti kana maksud kami. Geus teu aringet waktu kami nyuguh dahar 5.000 jelema ku roti anu asalna ngan 5 siki. Sabaraha karanjang sesana? Kumaha deui hal roti 7 anu disuguhkeun ka 4.000 jelema? Sabaraha karanjang sesana? Kunaon nepi ka teu ngalarti yen kami tadi lain ngomongkeun roti? Pance kami oge kudu ati-ati kuragi urang Parisi jeung urang Saduki. Geus dikitukeun mah, kakara murid-murid teh ngarti yen anjeunna mepelingan kitu teh lain kudu ati-ati kuragi anu sok dipake nyieun roti, tapi ku pangajaran urang Parisi jeung urang Saduki. Yesus terus angkat ka daerah deukeut kota Kesarea Filipi. Di dinya, anjeunna mariksa ka murid-murid. "Ceuk jalma rea, Anak Manusia teh saha?" Jawab murid-murid, "Aya nu nyebat Yohanes Juru Baptis, aya nu nyebat Elias, aya nu nyebat Yeremia, atanapi salah sawios nabi. Ari ceuk maraneh kami teh saha?" Yesus mariksa deui. Ceuk Petrus, "Bapa teh Kristus, Juru Salamet, Putra Allah nuju meneng." "Bagja maneh Simon anak Yonas," saur Yesus. "Sabab maneh nyaho kitu teh lain ti manusa tapi ti Rama kami di sawarga. Ku sabab eta Petrus, kami ngabejaan. Maneh teh batu karang. Dina eta batu karang kami bakal ngadegkeun gareja kami anu moal eleh ku naon-naon, ku maot ge moal eleh. Maneh bakal diserenan konci karajaan sawarga. Anu ku maneh ditolak di dunia, di sawarga ge bakal ditolak. Anu ku maneh ditarima di dunia, di sawarga ge bakal ditarima." Anjeunna ngalarang murid-murid supaya ulah ngomong ka saha-saha yen anjeunna Kristus Juru Salamet. Ti semet harita, Yesus mimiti nyarios sabalakana ka murid-murid. Saurna, "Kami teu meunang henteu kudu ka Yerusalem,
kudu nandangan sangsara di ditu. Dikaniaya ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku guru-guru agama Yahudi. Kami bakal dipaehan, tapi sanggeus maot 3 poe bakal hirup deui. Yesus ku Petrus ditarik ka sisi tuluy diemutan pokna. Gusti, mugi eta hal ditebihkeun ku Allah. Gusti ulah dugi ka nyorang kitu. Yesus malik tuluy ngalahir ka Petrus. Nyingkir maneh setan, maneh ngahalangan jalan kami. Eta pikiran maneh teh pikiran manusa, lain asal ti Allah. Geus kitu anjeunna sasauran ka murid-murid. Nu rek anut ka kami, kudu ninggalkeun kapentingan pribadi. Kudu manggul salibna tuluy ngiring ka kami. Sabab, sing saha anu leuwih ngabela nyawana, bakal kalengitan ku nyawana. Sabalikna, anu ngurbankeun hirupna lantaran anut ka kami, bakal meunangkeun nyawana. Naon untungna jelema meunangkeun saalam dunya, tapi kalengitan nyawana? Naha bisa hirupna diganti ku harta di dunia ieu? Moal lila deui putra manusia teh bakal sumping nganggo kamuliaan ramana. Diiring ku para malaikatna, rek ngabales ka unggal jelema satimpal jeung kalakuanana. Kanyahokeun ku maraneh, yen saenyana di antara anu ayeuna aya di dieu, aya anu moal waka maot, samemeh narenjo putra manusia sumping ngajadi raja. Sakitu dawuhan Gusti Allah.